Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Artosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduwwan lakum, itu bisa menjadi musuhmu. Fahdharuhum, maka singkaharade anjeun, berhati-hati anjeun terhadap mereka. Ternyata kak bapak selaku pemimpin rumah tangga unggul lepet nyawa teh isuk meletuk kurang meletak sore meletek putih meletik tak tituk titekan usik melaan anak pamajikan. Ternyata ada anak istri yang menjadi musuh terhadap suami, bermusuh terhadap orang tua di hadapan Allah Subhanahu. Mana cirina? Cirina ieu budak di dunia na geus nyangsarakeun indung bapana, di dunia na nyangsarakeun, di akhirat na nyelakakeun. Puguh indung bapa jelema teu boga ngadat hayang motor erok. Assalatu wassalamu alaik. Budasan amina aja ngajawabnya, ngajawab ngelelus. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Eta nu amina paling kenceng, paling loba hutangna. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Paling henteu lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zi'anna al-insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man ittafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah al-hadis ila akhiril hadis wa qala aidan al-islamu nadhifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Wa qala syair ta'ala fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ilwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payon kersana pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipi hormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dipi hormat. Wabil khusus akhinal kiram, guru sim kuring guru urang sadayana pimpinan ma'had Muflihatul Aliyah. Nyatana hapun tadi sebat namina kersa abdi Ki Haji Pepen Supendi nu puji sim kuring dipi hormat. Makita kalangkungan kakersana pimpinan Ma'had Mabdaul Hidayah. Nyatana pangarsa guru sim kuring guru urang sadayana abdi Ki Haji Dace Sofian nu puji sim kuring dipi hormat. Makita kalangkungan kakersana pimpinan Ma'had An-Nazwa. Nyatana kersa abdi Ki Haji Dede nu puji sim kuring dipi hormat. Oke teh kalangkungan kakersana apa Suleni nu puji sim kuring dipi hormat. Oke teh kalangku loba amat itu ya. Ceramah kita ngabsen ya. Oke DKM Musola Al-Ikhlas kersana Bapak Haji Muhammad nu puji sim kuring dipi hormat. Oke Bapak Haji Thohir tokoh masyarakat. Oke Bapak Ustadz Badru DKM Masjid Ar-Rahman. Aya keneh wae nya.
sadayanakum para kiai, para ajangan, para santri, mudah-mudahan sing tarambih-tambih manfaat ilmuna, amin ya robbal. Aparatur pemerintah nu puji sim kuring dipihormat kersana Bapak RT, Bapak RW, khusus ke Bapak Kepala Desa, nyatana Bapak Dedi Suhendi, urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngahayag daya ngolah kana nagara sing merenang taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Terkhusus keluarga besar CP Jaya Bor nu puji sim kuring doakeun mudah-mudahan usahana sing tarambih barokah, amin. Wabil khusus kakersana sohibul wasilah kakanda tercinta nyatana Bapak Ustadz Iskandar atana piki gaul muda, urang doakan mudah-mudahan anjeunna sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Khusus sahabat tercinta yang tadi melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Masih mani reuas beres maca Quran sugan teh al-kiram adan di dieu. Karena request cenanya adan yang gebeg sugan teh lahiran we ya kieu kitu nya. Luar biasa, Haji Salman itu sahabat saya, akrab, mantap bajuna gimana hidung, aing hidung. Padahal teu janjian iya, tapi memang kita sudah satu hati. Haji Salman satu hati. Kenapa? Karena memang kita sahabat dekat seperti Jin dan Jun, saya Jun main Jin. Doakeun main marek ngaji deui ka Ciruas, nya 2 panggung anjeunna namanya Kori 2 panggung. Berarti 2 eta na oge. Nyala pasti di mana tampil pasti menang amal ibadah. Astagfirullahaladzim, saya tambah pikiran amplop wae aing mah kajian tadi beri amplopnya nu langsung menang doa daripada cicing di imah, mending ceramah di imah mah sok kalobakeun hulang-hulang hutang-hutang santriah paduai ngomong kieu loba hutang memang indung maneh tuh ngalehek we diukna ge nyamunjar wae goblok hutang maka cingeunnya masya doakeun Haji Salman sing barokah ilmuna, amin. Luar biasa sih eta mah. Mun hayang boga anak kos gitu indungna kudu lobang idam soang. Napasna panjangnya, tapi bu jujur saya doakan tukang sound system mudah-mudahan sing barokah, amin. Sing asup ka surga lah. Jeung salon-salonan dibawa ka ditu. Karena saya dan Haji Salman tidak akan bisa pentas sukses lamun teu dibere salon nu geunah. Jadi kumaha tukang salon bagusna Kori teh. Mode Haji Salman ge lamun teu dibere efek mah tuku salon mah ripuh. Ada ayah Haji Salman mah pan sabenerna mah main korina teh tina tikoro ya tam. Adna tikoro Haji Salman sahabat saya maca Quran teh geuning. Jeung nyonya Omi cenah kikieuan we jauh-jauh teh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari wal laili idza yaghsha was samaa Salman ciri khas napikieuan misna teh. Lamun Syekh Rajib Pandi Aceh, awak mah sarua jeung aing gendutna teh. Tamena mah lain dina tikoro tapi dina baham. Ada lebay saeutik eta teh. Walakin Rasulullah walakin Rasulullah so bukan YouTube nah. Walakin Rasulullah Syekh Raji aing saminggu ngapakeun pas kitu doang ngobrol. Cekap Kang nuhun. Tuh kumaha tukang sound tuh aing ngomong leungit deui efekna eta profesional. Alhamdulillah. Luar biasa, sok wari tadi bere efek ngahulang Salman ge di luhurnya. Doain Haji Salman mudah-mudahan sing selamat di perjalanan, amin. Ya Robbal. Wabi khusus kakersana sohibul hajat nyatana Bapak Aben Yahya Jayabor dan Ibu Latifah, terkhusus kakenda tercinta daripada Ananda yang dihitan yaitu kersa Abah Haji Endut Sampurna Mil. Oh Sampurna doang teu make milnya. Abah Haji Endut Sampurna beserta keluarga urang doakeun mudah-mudahan para sepuhna ieu murang kali sini barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin.
Wabi khusus oke lil khusus kakersana Al Fauzan Nur Yahya nyatana tuang putra anu disundatanana mudah-mudahan sing nyaring pikirna sing cerdas akalna sing jadi murang kali anu bakti ka ibu ramana murang kali anu baktos ka agama nagara nusa jeung bangsana amin ya robbal oke ya Jang Fauzan mudah-mudahan dijadikan hamba Allah anu turut tumut kana ajaran Allah jeung Rasulna amin ya robbal utamina sim kuring atur kene bunuhun laksa ketika pingahan asa berat nanggung berat juhun berat tarima kenana ningali nu hadir sakieu-kieuna alhamdulillah dugi kangaletkeun teu ngabandana sorak-sorak nyatang pinang memang orang kampung kahalangan awak maneh oh eta Cileuweung nya orang kampung Cileuweung manggas kajam paling ka angin-angin katorta ka unggal nagara Malaka sohor sakota Bogor orang Cileuweung mah mun ngaji teh tukangna tiba heula oge tukangna mentak cek MC ka hareup ibu-ibu ih ngajedog di tukang teh eta ciri resep di tukangnya tapi sanaos kitu Gusti mudah-mudahan ieu nu garelis bari jeung kara resep ngaji resep silaturahmi anak kitu cinta ka Kanjeng Nabi ieu nu hadir wangi ayeuna sing pararanjang yuswa bari gampang rizki sing sehat walafiah jiwa raga bari dianggo ibadah atau nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing tambi subur nu arusaha hirupna sing tarambih makmur nu nuju marah santren santri wala santren nu hadir penting ayeuna isuk jaganing alpagetos sing jara di ulama-ulama nu saleh amin jadi murang kali santri-santri nu manfaat dunia jeung akhirat amin ya robbal ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun supados tanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag pamaksana urang tarambe ieu pangaosanana insya Masada can kula ngadadar ketutung kusingat jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang di teang simkuring ti Kabupaten Bogor. Eueuh maksad baris ngajarkeun ojai kamari nguculkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Ulah apa Cileuweung daerah santri Banten mah loba para kiai bahkan Banten darahna para wali. Ulah datang saja silaturahmi nu dipamritaya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang medik dan rezeki amin ya robbal. Dumasar kana lieu hampura bobilina dina anggoning cumares kieu kirang tata kirang basa kirang panata judugap luka tanya cuman taka kasar basangka turgariha paribasa lamun ceramah kula panjang mantak nyugak lamun pondok mantak nyogok maur saur bahe calek agung cukup lumur anu kasuhun jembar kang hampura nu dipentat ti para dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah lamun seuk tuang eyang nyatana Bapak Haji Endut Bapak Haji Endut teh akid tinu dihitana atuh sepuh namanya tanah Bapak Aben Yahya sinarang Ibu Latifah kurang tanya Bapak Aben sinarang Ibu Latifah teh ngayakeun acara didukung ku orang tua yang sangat luar biasa kakek tercintana ngayakeun acara dugi ka manggil Haji Salman manggil simkuring manggil para kiai-kiai setempat ngundang santri jeung tatangga barayana hoyong naon pasti hoyong doa ti urang sarerea betul kunaon manggil urang disebut tadi sohibul hajat jalma nu keur boga pangabutuh butuh naon eta butuh doa jang saha jang tuang putrana nyatana Al Fauzan Nur Yahya dipanggil naon Fauzan apa Yahya apa Nur apa Aldebaran Fauzan Fauzannya so jang saha jang Fauzan supados naon tiada orang tua yang ini anaknya sengsara bener teu mual aya paribasa sugan kolot nyunatan anak nah ditanya Kang manggil abi jauh-jauh hayang naon Kang doakeun anak abi disunatan heuh supaya naon mudah-mudahan we budak teh geus gedena sing balangsa aya moal kolot ngadoakeun goreng ka anak paribasa punya anak indung bapak kanu jadi anak-anakna kajen teuing indung bapak jadi jelema nu lieur eueuh ragap teh teh semplek cak seplak keretpakeun pusatan kokoronya so balangsak rosa deudeuh kasep anak king jimat awak kingkeun nu balangsak mah indung bapak nu sangsara mah indung bapak ri mane mah pasti dijieun ku bapak jadi jelema nu bagja betul paribasa kajen teuing indung bapak tukang doraka ari anak nama pasti hayang jadi jelema nu takwa paribasa indung bapak tukang maksiat anak nama pasti didik supaya jadi jelema nu taat betul sugan aya di Cileuweung kolot roda gebleg
Rada geblek kolot natenya, tukang mabok, tukang ngarojok, liang orok, tukang merosotkeun androk, tukang ngarampung, bapak natenya, buka anak lalaki di geruan bari keur berel ngaguruan oge nya. Aing ngona mayok. Ceng, tanpa naon Pak? Come here. Naon Pak? Ya maneh ayeuna mah geus mulai tamyiz, geus rada hideng kedeung deui nincak kabalik. Kitu kunaon sih Pak? Maneh kudu geus nyaho sejarah. Sejarah naon? Ya bapak teh begal panghebatna di Cileuweung. Wow, amazing. Lain imaging dengikeun ku dia ya. Dia teh anak aing hiji-hijina lalaki hiji-hijina. Wayahna aing geus kolot rek pensiun teruskeun perjuangan aing. Ramekeun perbegalan di Cileuweung ieu ku sia tah. Aya moal kolot kitu ka anak. Cek nyana ge kolotna tukang doraka, pasti anakna bakal dijieun jadi jelema nu takwa, betul. Paribasa indung bapa nama sangsara, anak nama pasti dijieun jadi jelema bagja, betul. Paribasa indung bapa jadi jelema nu bodoh, ari anak nama pasti dijieun jadi jelema nu pasagi ku pangarti, insya. Maka kalau dikatakan ingin doa pasti jawabannya doa naon, doa yang terbaik. Ngan hapunten Kang Bapak Aben sinarang Ibu Latifah hapunten. Eta kahayang lain saukur kahayang, doa lain saukur doa, ngaranna ge di alam dunia mah beberapa pasangan, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Setiap perkara itu dua Allah ciptakan pasangan. Lamun aya beurang aya pet, lamun aya luhur pasti aya, lamun aya bodas pasti aya. Ya biasa we lah melotot kain hideungna cenah. Nya masya. Begitupun aya doa di dunia mah kudu aya usaha. Jelema ngadoa tara daek usaha bohong. Jelema usaha tapi tara daek doa sombong. Maka kudu balan, kudu saimbang. Sedangkeun anak soleh, anak anu tadi teh jamaah sadayana datang mu acara tiba-tiba. Lamun ku ulama dibagi dulu jamaah sadayana, anak itu bisa menjadi 3 perkara. Nu kahiji ieu anak jang indung bapana bakal menjadi musuh pikeun indung bapana. Sakumaha Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Artosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduwalakum itu bisa menjadi musuhmu. Fahdharuhum, maka singkaharade anjeun, berhati-hati anjeun terhadap mereka. Ternyata Kak, bapak selaku pemimpin rumah tangga, buku lepet nyawa teh isuk meletuk, kurang meletak, sore meletek, penting meletik, tak tituk titekan, usik melaan anak pamajikan. Ternyata ada anak istri yang menjadi musuh terhadap suami, bermusuh terhadap orang tua di hadapan Allah Subhanahu. Mana cirina? Cirina ieu budak di dunia na geus nyangsarakeun indung bapana, di dunia na nyangsarakeun, di akhirat na nyelakakeun. Puguh indung bapa jelema teu boga ngadak hayang motor erok. Rame eta na Facebook aing muka budak leutiknya, coba nya dinya dicabok paling da budak teh nya. Beugeuh indung bapana ge jelema sangsar, mewek ngadat, tidak mengerti keadaan seorang orang tua. Maka di dia anak nu jadi aduun, mudah-mudahan nyatana Zang Fauzan mah dijauhkeun tina anak yang menjadi musuh indung bapana. Amin. Saya tanya khusus kalau jadi ibu-ibu heula nya, bapak-bapak mah tenang we ke nomor 11. Ibu-ibu heula ya ibu daek teu boga anak jadi musuh. Ibu boga anak jadi musuh daek tante. Menang capek-capek ngaheujeun nyilakakeun daek tante. Saya juga tahu perjuangan seorang ibu daripada istri saya. Saya punya istri alhamdulillah, boga pamajikan, geus boga anak 3 ayeuna teh. Malah keur hamil deui. Ngeueuh pagawean atuh. Balik nyieun aing mah pokona jam baraha oge. Hirup make gamis we tara make calana. Atuh nya Masya Allah, saya punya istri 1, punya anak sudah 3 santri. Semoga anak 3 ayeuna rek 4 geus 4 bulan ya. Kayak malam Selasa acara 4 bulananana. Ningali perjuangan seorang ibu tuh melihat daripada istri saya. Ningali pamajikan kami bikinnya kanu jadi indung. Naon sababna? Berarti orang baheula kitu kudu jadi indung, betul. Pada itu ya, munten santri can ngalaman, tapi pasti geus ningali keayaan seorang istri atau seorang ibu yang sedang mengandung. Dibere susah.
diberi susah indung mah, maka cekanya Rasul ibumu karak bapakmu lain pedah nitah boga indung tilu lain. Tapi kehebatan ibu di rumah tangga memang derajat pemimpin ada pada laki-laki, tapi kehebatan ayah ibu nu tilu 3 tingkat dibanding ayah. Mana hiji mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusu. Kajian di dia Cilewong ayah laki langit lanang jagat sakti manggulang-mangguling totos sepo jelikuit ganti sukma kandangnya dewa. Gagah eta lalaki ku gagah-gagah na kumisa sagede galangan. Lamun kumisa sagede galangan sagede kumaha biwir na coba ku pikiran. Sagede sawah we beureunanya. Tapi sagagah-gagahnya seorang laki-laki mau bisa ditareuneuh. Bener tante? Aka ulah sombong ka ulah wakareuneuh kanya panci we beungkeut 2 poe mah dieuna beuteung. Serba salah. Sedangkan anu reuneuh mah boga rasa yang berbeda. Bu, sabulan 2 bulan 3 bulan pamajikan hame nyeunaan huruf O di dapur. Tanya ku aing geulis. Aya naon Kang? Kunaon? Sarebel. Sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil deui lain emang nu sia mah seukeut lain seukeut saya teh loba santri hamil gitu ubaran geulis kunaon Kang ieu aya caut ya Abah bau ieu bolu ge bau lain ieu duit teh eta mah henteu can pernah nu ngidam kana duit bau aing mah anehnya hayang teh nu aneh-aneh nu ngidam mah nya da eta lain tina manehna tapi tina rasa nu jadi anakna. Kang, jam 3 puting dihudangkeun, anjing ngaganggu wae. Hayang sebelah. Isukan deui coba neng, isukan deui ke koeng dibelikeun lohor. Pokona hayang ayeuna lamun teu diturut anak akang ngacai geurang. Punten lamun aya orok ngelai ngacai eta lain teu diturut lain, peda orok can bisa nyiduh. Geus bisa nyiduh mah moal diacaikeun ieu diciduhkeun sia teh. Aya we bapana we disalahkeun gara-gara ngelai kitu. Masya terpaksa anjeunna sebelah kan gede-gede we nyeun jam 3 asak jam 4 barang dibikeun mainna molor geulis hudang masih ngagang wae batur ke sare oge macenah hayang sebelah tadi kan tadi hayang na ayeuna geus teu hayang hayang naon dia ayeuna hayang es nyari beuteung beuting keneh pokona hayang es aya tunar kulkas es mambo lain es mambo es cendol lain es krim lain hayang es naon hayang es pander mobil goblok es pander penting-penting meuli mobil kumaha saya teh ada perjuangan seorang ibu atuh mau bisa digantikan kudu jadi ayah betul lagi gitu cek Oma Irama hai manusia nah gitu hormati ibumu yang melahirkan gitu dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong lain terlatihan gak hasupnya doa ibumu dikabulkan Tuhan jadi indung mah kudu loba ngado sabab dikabulkan ku Gusti dan kutukannya jadi kenyataan ulah sok loba ngutuk kanu jadian namun ibu kesel ka anak tong dikutuk anak urang doa udah badung wae sia beunghar geus gedena kitu alusna nya mah lain indung mah sok sakucap-ucap ka anak budak hujanan wae kokotoran wae main bola tengah sore-sore terus ya main bola terus potong suku sia isukan oge eta mun anakna sukuna potong saha riweuh mainna keneh ama hayang hujanannya mahnya ulah hayang hujanan jol ka ditu sia hujanan gering sia isukan hati-hati eta sok aneh eta paribasa kolotnya budak keur main bola nita eureun bahasana kumaha terus sok terus terus bahasa nita eureun apa nita lanjut tapi ngadat eta hirupna teh kadang-kadang sok nipu ke anak itu pang es krim lewat tenong neng nama yang es krim tadi dijual sama lagi batur ngider tadi dijual yang sarakin batur tukang es krim kena mental yang di rumah kena mental
Eta nu parah masuk ngahina ka tukang dagang teh. Mama yang es krim, teungeunah basi aya racunan. Edan. Tukang es aing beunang mental yang geus bahaya dagang kadinya. Karunya coba kerja bukan anak pamajikan. Tukang roti tawar manis teng. Mama yang roti ulah tukang roti lagi tukang bohong. Mama bohong ku naon? Engko roti tawar, ku aing ditawar teu beunang-beunang. Tuh nya Masya eta hebat Allah ma irama geuning kalimatnya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung. Aing saminggu ngapakeun lagu eta doang oge. Masya Heuteuna naon lah nya da mantakan geunah sote hirup karena manusia itu punya 6 fitro. Hiji fitro tumilah, 2 fitro tu najah, 3 fitro tu hasanah, 4 fitro tu haroh, 5 fitro tu jamaah, nu kagenep fitro tu jamaliyah. Ai fitro tu jamaliyah itu fitro keindahan. Bohong manusia lamun teresep kanu indah bohong. Moge tadi ka Haji Salman ditita adzan, nah sababna suarana geunaheun. Geunah sote suarana make lagam, make lagu. Sok Haji Salman ditita adzan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Darah datang mau aja mah. Baredok aya kuno hajat. Kita adzan yang kita gelo, kan gitunya. Tuku lagu mah geuna adzan subuh make lagunya. Jujur kalau Kori memang Haji Salman juara 1 internasional. Saya K2 waktu harita. Da pesertana 2an. Sejen tidak datang bari eueuh juri eueuh naon aing meuli piala we sorangan. Kudunan Haji Salman aing ka hijinya heuh geus ka hiji aing kadua oke geus jadi. Nantak akrab. Nya masyaallah lamun adzan kan punya ciri khas masing-masing. Yang adzan yang dibaca yang tadi dilantunkan oleh Haji Salman eta ciri khas Masjidil Haram. Ngaburu heula memehna. Allahu Akbar. Cuma warung nyawer kain capek-capek yang kecorokan kita dipen. Masya eta Masjidil Haram eta aya di Masjid Nabawi lebih kalem. Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjid Nabawi ta namun ulin ke Masjid Al-Jabar foto-foto. Batur ka masjid salat saya tahu foto-foto. Bandung gerpira ajaban. Eta ciri khasna ya gerleuk Sundaan. Hayya 'alas shalah. Al-Jabar. Masjid Agung Syekh Maulana Hasanuddin Banten kalem ciri khas Banten rada gereng. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ada lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta mah ciri khas Cileuweung. Saburak kiai. Banyak Masya Allah tuh ya misalnya dari saya rugi loh nya jamaah jadi resep seni nah orang kudu kerceramah make seni aya laguan di selang da ieu mah pengajian umum. Kalau ngaji khusus saya menghadapan ibu-ibu muka kitab sarua ngahancai ngaji umum panu hadir umum 100 jamaah saya anggap yang hadir 20 jamaah resep ngaji maka ngaji kudu boga dalil ulah ngomong tanpa dalil. Tapi aya 20 jamaah nu resep bodor ngaji we bodor si ieu ngomongkeun ka aing isukannya penting mah teu rame ki balapuda bener salah manggil beureunan salah manggil disebutna teh. Oh iya nu resep bodor tapi aya nu resep tegas aya ge nu resep kalem aya nu bebas sih yang marek ngaji ku make bodo amat penting balik menang berkat as ieu tah aya tah kadang dia kaki nyambung jar we dia katanya balik pada lempang geus langsung nilep santai kan santai ke nyambung jar teruskeun nya Masya
Masya Allah. Dan saya pun ngalagu udah nyambung ke ngabahas hebatnya seorang ibu. Maka lagu lagi keramat itu yang saya senang. Resep lagu tapi pulah pilih ulah asal-asalan. Nyun lagu resepnya kan untuk alucu. Ku hamil duluan. Kecil nu kitu mah. Awas, ai laguna oma irama teu masalah. Laguna naon mere pituduh oma mangelingan supaya ulah doraka kanu jadi indung bapa. Eta hebatna oma maca Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan bertawakkallah kamu sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ala takwa, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian orang-orang yang punya akal. Nyeun lagu judulna takwa. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Ciri khas oma kudu muriang. Sabab ningali naon batur nu beunghar sombong nu balangsak aral subah. Nyeun lagu judulna takwa. Eta hebatna oma. Lebaran mudik menang macet barang ditanjakan mobil mundur nyorok kana luar. Rem tangan. Hah? Rintangan. Apa yang salah deui kitunya? Eta hebatna oma tatanggana maot nyeun lagu oma gali lobang gali lobang eta tatanggana maot. Maka hebatna oma irama aya wae laguna resep aing mah nya. Tuh lagu mah nu bagus-bagus. Tenan naon lagu nu bagus mah jadi nasehat. Cintai aku karena sayangi aku karena miliki aku karena kasihi aku karena kayak teh ciri neangan jodoh teh kudu karena Gusti. Naon sababna lamun neangan karena gelis mah dunia kalimah fi'il madhi tina dana ya nu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nudukeun kana muannas dunia mah taralila temporer sifatnya dunia. Mantak lamun mang santri neangan santri anu gelis jampi bejodohna salah sabab gelis mah beunang kurubah. Ini yang anu jore tapi kamu kayak mau berubah jore baik. Atau anu gelis bisa di pick up, betul nggak? Tapi kaya mang santri lagu nake piwir bareng banget bodas suku hidung bujur budung. Awalnya tanya ulah pola pilih nu gelis habis siapa kan bogor banget gelis barang gagal ngepul awak mana di sini. Masya Allah tuh perjuangan seorang indung ibu menang capek ngandung 8 bulan lilakna ripuh rosak wahnan ala wahnin kaatan kasusah di atas kasusah derita di atas derita anak kurang lahir malah jadi musuh indung bapana na'udzu. Aya anak nuka dua dulur jamaah sadayana saur para ulama ya anak teh menjadi perhiasan untuk keluarga orang tuana. Disebut ia budak teh zinatun yaitu perhiasan karena Allah kuna Al-Quran zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin di antawisna dulu jamaah sadayana manusia eta bakal diberi resep hiji lalaki resep ka awewe resep kalah. Eta ciri bener manehna manusia. Maka lamun aya lalaki resep lalaki awe resep awet lain jelema eta. Lain. Namun sababna baheula oge Nabi Adam resepna ka Hawa. Eueuh sejarah Islam menceritakan Adam cinta ka Udin. Aya ngaran Udin di aya. Ampura bos sorry ya. Eueuh caritana Adam ka Hawa resepna ge Hawa ka Adam. Lain Hawa ka Meli Tuh nya Masya Allah. Maka saenggeus dibere resep ka awewe di talian ku cari pertikan bakal aya rasa nu kadua ngaon ngaranna wal banin hayang boga turunan. Saenggeus hayang boga turunan wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah manusia bakal dibere resep emas intan permata. Saya tanya khususna ibu-ibu da lalaki mah haram make emas intan permata. Ieu mah ibu-ibu ibu make kalung atau tante boga kalung atau tante boga gelang atau tante hayang kalung hayang gelang mulai sorangan ibu pasti ngaranna jiwa manusia bakal diberi resep emas intan permata. Tapi saya tanya ibu eta emas intan permata teh barang dunia hari dulunya mah tadi teh hanya semen
Jadi anak oge ayeuna seperti perhiasan, nyenangkeun teh sementara. Di dunia bisa saja dia menyenangkan orang tua, tapi di akhirat ya budak nyelakakeun ka indung bapa. Naudzu. Saya tanya we gelaanan kieu ibu. Ibu nu resep gelang, resep kalung, eta resepna salilana apa sementara? Atohna boga kalung teh salilana apa sementara? Di mana aya pangabutuh, ibu aya kasusah biasana anu dijual beheungna apa kongkorongna? Sugan bisa dikajual beheung teu masalah eta. Nah sababna da perhiasan. Tah nalika perhiasan eta lesot tarasa geus leungit rasa bunga boga kongkorongna sababna kongkorongna ge Begitupun punya anak saha nu teresep nu boga anak, tapi terkadang anak ieu digedekeun ku urang, nah urang heula nu maot ti heula, nah anak urang heula nu maot ti heula, ieu budak teu mau, ieu budak zahna uzu. Di dunyana mah oke eueuh anak urang teh. Jadi TNI ngangkatan laut, TNI ngangkatan darat, kadang-kadang ngangkatan pakaian. Gelarna doktor, profesor, SE, sarjana ekonomi, SPDI, sarjana pendidikan Islam, SH, sarjana hukum, SPBU, tukang nungguan bensin. Wah, gelarna mah merepet kadieu katu kuat panjang buat hese nyebutkeunana, tapi terkadang ieu budak saukur gede gelar duniana tapi di akhirat teu manfaatkeun indung bapana. Naudzubillah. Ada anak yang ketiga sesuai doa kita semua setelah melaksanakan sholat saberes wiridan sok ngadoa ka Allah, baca bareng Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina amin ya robbal. Aya anak eta nu katilu ceuk Allah na Al-Qur'an mana qurrata ayun. Naon cenah aang qurrata ayun teh? Kembang soca belahan hati nu jadi puputon, kembang kadaton panyeurekan barang penting nu toleh nyantel dina hateng tina ati ngagantung dina jantung sumarambah dina bayah. Ieu budakna hirup di dunia ngabungahkeun indung bapana, di akhiratna nyalamatkeun indung bapana. Hayang tante ibu bapak boga anak model kitu. Orang doakan Fauzan menjadi anak yang qurrata ayun bagi kedua orang tuanya, amin. Kita doakan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang qurrata ayun, amin. Ya Rabbal. Timbul pertanyaan aang supaya boga anak menjadi qurrata ayun kudu kumaha? Tadi saya katakan ieu dunia lain seukur harapan dan doa, wayahna kudu daek capek ikhtiaran ku urang sadayana. Kumaha cara ikhtiaran anak urang supaya jadi anak nu qurrata ayun? Dua ku ulama diajarkeun. Yang pertama, tarbiyatul aulad qabla wiladah. Berikan pendidikan terhadap anak sebelum mereka lahir ke alam dunia. Di beuteungna keneh kudu geus mulai dididik anak teh. Malah memeh aya di beuteung. Naon? Pertama ngalaksanakeun akad pertikahan, disitulah mulai konsep program planning hidup kita ingin punya turunan yang soleh-soleh. Wih sok ditanya ku jelema kiai kunaonnya anak abdi salah gaulna, ah baheula meureun salah gaulna gitu ieu. Atuh ulah padu wae dibalik ti kebon laju naik bae. Atuh budak teh kosong lempeng we leumpang natehnya. Kudu sing rapi, bilang barang memeh sare teh boga wudu, pamajikan jeung salaki teh. Saya tanya ibu-ibu lah we jawab cing jujur bu. Ibu lamun memeh sare jeung salaki osok wudu. Pelembab malam saya tanya terus Wardah dipakai, SR12, Tarigu dipakai, penting bodas. Bapak-bapakna memeh sare jeung pamajikan teh wudu heula, salaki ibu osok wudu memeh sare. Wudud lain wudu ieu. Aya resep wudud mah teu masada kula ge resep ngan memeh sare bersenggama itu bagusnya punya wudu. Makanya saya pernah maca manaqib salah satu ulama besar di kota Yaman namanya Habib Abdullah. Beliau punya anak Habib Muhammad, beliau punya anak 13 kabeh jadi ulama. Kumaha sing horeng boga torekah, boga riyadhah. Setiap pamajikan hamil Habib Muhammad selalu ngawirid bari naon, bari nyekel patuangan jadi pamajikanana eueuh. Jadi namun pamajikan hamil teh Habib Muhammad moga puting sare deket pamajikan di belah katuhuna. Kaenca pamajikan nyana di belah katuhuna. Yeuh leungeun kiri nyekel bujel pamajikan, leungeun katu nyekel tasbih, wiridan, zikir, maca naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teu loba ngan 4000 kali. Jadi ibu wow. Can ge encan geus wow wae sih tamanya. Lamun can
adzan subuh Habib Muhammad neruskeun tina wiridan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditambahan ku sholawat ka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atawa sallallahu alaika ya Rasulullah. Sok barakali tong loba-loba 10.000 kali. Wah subuh manten urusan aja. Lamun can subuh keneh Habib Muhammad nambahan ku doa Rabbana hablana min azwajina sabarakali 313 maka anakna jara di ulama. Ibu pernah masalah kena kos gitu pernah? Dilauk kena kiai boro-boro sareng masing-masing. Awas jemanya saya punya anak 3 alhamdulillah tak kitu kabeh poe dipraktekeun unggal hamil pamajikan bebeja bi naon geulis ya neng rek lahiran neng ngandung deui alhamdulillah akan ngarek awrod deui mohon bi kade gagal moal tenang bener macan naon teh dipo deui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 kali terus sholawat 10.000 kali terus maca doa 317 barinya ka bujal teh nya iya betul da geus biasa teh geus nyahoeun meh nah oge siape pamajikan belah kencalengeun kana bujelkeun boga wudu duanana batal kan teu batal da sabab aya kaosna batal sote pantel kulit duanana bari gede duanana wah halang aya halang mah aman pantel oge teu kieu we la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kakara oge 14 can 4.000 pamajikan ngagoak abi naon geulis eta mah lain bujal goblok naon ieu mani munu uki naon goblok leun sia nyorodot ka handap heun naon ieu mah dengkul saya pikiranna ka mana karar sia teh mah kan ieu mah lampu merah mang santri di arus balik jadi pindah jalan salah jalan motong jalan ke kiri ka dia jadi karena dengkul mantap wajar maka termasuk saya pun sama pengarsa kiai nanti malam Selasa acara 4 bulanan pun bojo jadi di Bogor mah lamun anu keur hamil teh 4 bulan 7 bulan sok ayakeun pangaosan 4 bulanan 7 bulanan di dieu sok ngaos 7 bulan bener 7 bulan ngaos terbalik-balik tengikeun lah pertanyaan anak jadi osok ngaos 7 bulan osok aja doang gue di majlis 7 bulan terbalik-balik cekena ece mah balik mah can 7 bulan aing ngaos 7 bulanan kudu daek hadir pengajian di mana-mana si inget di dunia mah mualila urang mah asa ti tanah balik bakal ka imah ayeuna mah ka tanah nya balik nyungsep jadi jangkrik tuh nu dibaca sok surah naon di Bogor mah Maryam Yusuf kadang-kadang Muhammad namun zaman loba mah di dia sok dibaca surah naon namun 4 bulanan 7 bulanan sarua Maryam jeung Yusuf nya masyaallah Al-Qur'an mah KBG alus man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun kata Nabi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun sajalma nu maca sahuruf dina Al-Qur'an maka satu huruf itu Allah berikan satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalha dari satu kebaikan Allah balas 10 pahala alhamdulillah mantap terugi manggil Haji Salman ge Al-Qur'an mah dibaca ibadah ngadengikeun menang rahmah Al-Qur'an kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun Al-Qur'an kalam diturunkan ke Nabi Muhammad macana jadi ibadah ngadangukeunana bakal menang rahmah alhamdulillah Haji Salman nu maca eta menang ganjaran ibadah urang teu maca tapi ngadengikeun menang rahmat ti Gusti maka bacakan Al-Quran surah naon wae ge sarua bae ngan urang punya ulama-ulama yang soleh maca Quran 30 juz tara anggeus maka dina acara-acara sok dipilih Quran anu mana kadang-kadang sok lamun kamaotan dibaca Maryam apa surah Yasin namun anu maot Maryam apa Yasin apa anu dibaca anu maot teh surah Yusuf apa surah Yasin eta teh lain pula pilih ulama teh ngan milih dulu jamaah sadayana lain ngabanding-bandingkeun Quran dibaca 30 juz atuh mait jadi bangke manten
Maka dipilih surah-surah tertentu yang para ulama mukasafah geus nyaho malunah mukjizat daripada Quran eta. Jadi sok dibaca surah Yasin, mandikeun mayit dibaca surah Al-Mulk. Lamun hayang lesot tina pandangan dajjal makamna baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Lamun hayang beunghar santri sok ijazah surah Al-Waqi. Yang dipikanya aku Allah dibacakan surah Ar-Rahman. Hayang munggah haji bacakan surat Al-Hajj jeung surah tanah surah imah. Jual kumane tanah jeung imah karak mangkat haji. Insya begitupun ketika aya nu keur kakandungan sok dibacakan surah Maryam jeung Yusuf. Alus apa goreng? Alus apa goreng? Innama a'malu binniyah. Pastina sahna perbuatan tergantung nih. Lamun niatna halusnya lamun niatna gorengnya gor. Sok aya geuning kosa tangga uing beureun teu nyamun Kang Polos. Aya naon euceuk? Ke penting ngariung di mah euceuk. Kunaon kitu? Euceuk geus 4 bulan alhamdulillah ieu teh rek ngayakeun acara syukuran 4 bulanan. Siap. Kaluar teu kaluar ieu prek corona keneh. Kur kamari usum corona banyak 2 tahun aing teu kaluar-luar. Ngajedog we di mah pamajikan aing turun berat badannya. Gara-gara corona. Untung kita bisa 3M. Yang satu menjaga jarak. Minta aing ceramah ka mana-mana selalu jaga jarak. Can pernah ceramah dina tongong ini. Muka 2 kudu daek make masker. Aya masker di mobil yang bisa ditilang doang. Atuh padahal apa majikan. Abi rek ka mana? Ceramah geulis. Antosan sakedap neng nyamikeun masker jang abi. Kewe meuli di jalan. Ulah eta mah belum tentu steril. Geus kuneng dipangjahitkeun alhamdulillah. Khusus masker untuk abi bukan untuk orang lain. Horeng kutangna dipotong 2. Karena vlog Nabi Rain nih pakai nanti. Yang ceramah yang balik yang pikiran nanti temannya. Tuh jamaah sadayananya, masya Allah. Sekali jamaah mudah-mudahan ia jam pausan jadi anak-anak yang soleh dunia akhirat amin. Ya robbal. Wah nanya angke penting bawa santri siap aja bawa santri. Datang ke itu mau santri. Mau santri para orang. 10 orang doang. Wah yana pembacakan surah Maryam jeung Yusuf. Itu Al-Baqarah we cek. Ulah panjang tinggi tam Al-Baqarah mah. Nggak semacam Maryam yang Yusuf kunaon deh. Pokoknya 2 surat 3 itu kudu dibaca. Kunaon. Cek sok ngaji najan bodoh sok ngaji. Kunaon gitu. Apa sejarah? Sejarah naon. Cenah Siti Maryam teh hiji sinu geulis kawanti-wanti endah bali warna geulis belum ngaji endah buat kudur pamun teu ada useur bieu ipis jurus pasti gadona gitu sapotong pangamul grungkung hai sangajar pae mun ditilik digigir leungit lamun disawah di tukang lenjang saha Siti Maryam teh geulis. Aya gitu. Sugan we anak kecil mun awet teh geulis ka Siti Maryam. Bagus. Kumaha lalaki, lamun lalaki pan maca surah Yusuf, kunaon kitu. Pan Nabi Yusuf teh hiji nabi nu kasep nane geneng paling dedeg sampai rupa hade. Sugan we lalaki kasep Nabi Yusuf. Lain eta anak kecil laki apa we di USG henteu. Teu di USG ieu hayang surprise ieu mah, hayang kejutan. Ai cirina, ai cek maparaji mah berat di kiri cenah awewe. Tapi kamari mah kakatuh, oh berarti lalaki. Ih pernah di tengah oge. Wah bencong anak sia rusak. Ribu bae anak kiri kanan. Masya Allah. Datang 4 bulanan kula macakeun surah Maryam jeung surah Yusuf 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan ngandung ngalahirkeun beres ngalahirkeun beres nipas rada jag-jag balik Jumat aing di pungguan yang di pegat tanda pentang rambutan. Uy dieu naon ceu mani molotot kitu manya kudu beureum biasa we nyebret wae kunaon deui. Ya, mana jujur sing bener pamain mah kiai cek batur lain cek aing. Heuh kajian ku masih we. Tok kunaon? Keur 4 bulanan di mah euceuk, kamari teh mane moal santri dibaca teh surah Maryam. Dibaca kunaon anak aing monyong. Ih, atuh aing teh nyaho cai teh. Dan aku surat al-monyongi dah. Paling bapana lewat ngomongkeun si bapana nu monyong, bae nanti beri bapak saeutik nya wajar atuh. Milu ka bapak nu nyetakna. Masya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan tah selama can lahir teh didik indung bapak kudu loba deukeut ka Allah ulah loba ka bosa ka bakawa. Mau kadang-kadang hayang boga anak nu soleh ari indungna salah bapana salah naon kalakuanana lain resep anak kurang resepna kana TikTok anu Pipulon yang si Mulyadi itu nih senteng ayo gitu tuan naik kesel aja balik kumis baplang ku setan gitu hina jadinya karsel ya tanya kajian rezeki baturnya kan eta we masalah jadi kabawa-bawa kolot urang oge ayeuna kikituan ye tah tarbiyah qabla wiladah sebelum lahir geus mulai dididik indung bapa sing deukeut ka Allah maka budak bakal deukeut ka Allah amin ya robbal. Datang ka ngalahirkeun menang adu lajar ece nya susah ngalahirkeun teh kade geulis kasepnya pamajikan uy sok magorowok ngalahirkeun Kang
Hadiah Kang kunaon cika narek lahiran ayeuna bari nage aing lila teuing puasana Kang mah heureuy wae atuh sugana deuleuan mah kaluar na Lombor doakeun neng hayang alamat satu mana yang pamajikan Cilaka geura atuh geura ngadoa heuh ieu ge ngadoa bohong geuning bibirna cicing wae maksudna ngadoa doa naon doa gampang ngajuru akang apal teu 12 tahun mas santren can ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru sugan anak urangnya keur ngalesang MI nya samenan ngalesang abdi hideung bin kereng di dieu arek maoskeun doa gampang ngajuru aya gitu moal teu di demo soal MI madrasahna oge nya geulis urang ka rumah sakit we nya ayo abdi bawa ke rumah sakit ayo ulah ceurik hayu bawa ke rumah sakit tapi di rumah sakit biasa neng daftar heula bapak mohon maaf BPJS apa tunai mau BPJS pak mau terpinuh ruangan anak ini bapak tunai editnya aya bisa tuh di haji indut yang diberi alhamdulillah bawa langsung itu naik mah tara nyebut pinuh ruangan teh aneh aing mah bawa langsung ke ruangan anak bapak mau nemenin mau tapi saya mau pulang dulu mau ngapain pak saya punya orang tua yang bisa berdoa paling aing yang ma dukun mun di Banten banyak kemudian di Bogor mah paraji di dia sebutan naon marajinya ulah maberang kade mun maberang mau bisa dinas peuting teh mah maparaji marajinya bener wingi sarua aya di Bogor oge sok jampe teh nya madukun maparaji teh nya untang make motor nginjem ka satpam Pak hiji motor Pak wah motor abdi mau balik deui ya Allah Pak abdi kana mobil macet di Silahiran Manten hiji motor Bapak moal sieun leungit dicolong teh pura-pura deui ye tah jaminanna mobil uing lamun kira-kira uing teu balik deui mobil jang Bapak ya Allah kiai mudah-mudahan teu balik deui setan cek teh terjek yang ada anak geblek jadi pakai motor nakuin teh sama paraji umurnya ke 80 tahun ayeuna mah eta 86 tahun kene 80 tahun tapi kuat kene huntur rapih kene da kuat kolot bola mah karuat atuh Assalamualaikum Mak Assalamualaikum Assalamualaikum keluar mah paraji bari geus bongkok Waalaikum lila betot tai kena motor bawa koe di jalan ngamuk ini can beres nembalan geus diculik dilatih nembalanana ngajuru manten pamajikan aing ayo mah hayu nepi ka rumah sakit di mana si nengna di mana tuh mah lantai 12 ya iya lo lantai 12 mah atuh orok sia keluar aing modal kunaon mah eungap naik lift mah naon lift teh pantong ngapung ayo yang ngasaan pantau bisa ngapung bisa geus ngetren modern mah ayeuna mah zaman now tuh pantau bisa ngapung mana tah ieu pantau bisa ngapung nu bener nyokolan muntang ka ini cicing mah cicingnya urang pencet tombol supaya ngapung mah ieu pencet tombol hijau tulis muka ieu tulisan open muka teh uing asup mana kabur mah ayo geus asup teu hayang kunaon sieun kutung jeung sieun tutung eta aya tulisan open kunaon mah open teh paranti nyieun kue sia teh tiba lagi aing can nepi ilmu aing kadinya mah bisi tutung ye open teh bahasa Inggris mah artina buka cicing sia mah kiai karaksa geudeung hirup di dunya aing mah geus gila saya dikitukeun mah aing hese bang santing ngalawan kolot bang eta ini teh pan kitu nya hayang meunang nya gede adat ini tah sifatna bener eta ini aing pernah harita teh ke ceramah daerah Sarua masih ke daerah Rangkasnya deket alun-alun di daerah Ciberem barang kur alun-alun mau jenang ngebut tau yang genahun ini eta sisi jalan rek nyebrang dilakson ku supir tit malah ngajo ka tengah dasar ini bodoh dilakson ngajo ka tengah ne barang sia nu bodoh mana nabrak aing teu beunang coba sorek nabrak manehana ada coba bingung eta Mang Santi mun motor ini ulah dilakson sabar weh sok ngajo ka tengah ini ini pernah tak ceramah di Ciberem kene harita kene pas di bagian alun-alun keur mojeun rek lempeng rek kencang rek kebut ini nu kamari wah cing teh moal teu ngajo ka tengah cicing aing supir cicing mainna cicing cicing di jalan ih nyebrang moal cing teh nyawa tuh kan uing turun we langsung maafun bisa mah kunaon lain kunaon mah mun dilakson moal teu ngajo ka tengah deui ai kitu kunaon uing rek lewat daripada cilaka mah hayu nyebrang heula jeung uing ulah diseberangkeun cicing protes wae ulah kajeun cicing ditulungan ngomong wae ulah dipegangnya mak batur mah ditulungan teh nuhun diseberangkeun mah adat-adatan nyebrangkeun mata sia bieu teh aing kakarak beres nyebrang usia dibalikeun deui oh sorry cai mah apa tinggalkeun serba salah lawan ini
bener ada ceramah uing di IAIN Bandung ceramah meme ceramah teh asup ka kampus IAIN Bandung tengah uduk heula sarapan da isu-isu kacarana teh geus sarapan bae ngobrol we nu ngadagangan ini hebat mah berapa tahun mah dagang di dieu aya merencanakan 30 tahun mah wow ulang ngaledek ya kieu 30 tahun dagang huduk di IAIN Bandung alhamdulillah boga anak tilu sukses kabeh. Nu kahiji anak mama tuh di IPB Bogor, nu kadua di Universitas Jakarta, nu katilu di Universitas Sunan Gunung Jati. Kuliah mah lain sarua dagang huduk atuh sarua naik gitu mah. Kitu aya lawan ini mahnya. Cai tema tenang aya mah kieu mah ada pamajikan teh lain lantai 12 di mana sih aya rumah sakit 12 lantai jangan ngandung moal. Tama di lantai 2, atuh lantai 2 mama hayang naik wae kana tangga. Hayu kana tangga we mah tungtun poe naik kana taraje kana tangga. Nepi di luhur, mak tadi jero mana tadi jero gera jampe kedong memang ngajampe mayang minum hola ini tehnya ada capeun Bismillahirrahmanirrahim kumaha marasana rasaan biasa nama minum naon biasa nama minum kopi mama punten nu hajat lah nyeun kopinya iman ini nu hayang naon geuning dunya tuh beres minum karak ngajampe mana ta eta mah jampe mah tulungan uing mah kumaha ditulungan cicing eta mah paraji maca jampe ta auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam cai teh mainan uluk sama nu ngajawab ngawakilan orok meureunahnya sih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juri ngingkir setan nyingkah wa jurag wa juri wa kunta wa kunti wa na wa ni wa hum antakwani ge aing mau wau cai teh mah burang wawawun ka juri kieu sanaya juri ngingkir setan nyingkah wa jurag wa juri wa kunta wa kunti wa na wa ni wa hum antakwani ge aing mau wau Auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam taro kaifa fa'ala rabbuka manggeus teh maca Quran teh aing mah butuh kana bukana doang tapi bener eta pamajikan Kang dibeuti jampe kumaha paraji mau langsung Kang kunaon geulis kumaha ieu tarik napas neng geus kieu kumaha Kang tekan neng mau neukna aing modal hari teh masya datang ke nuka dua tarbiyatu aulad ba'dal wiladah sanggeus nuka hiji sukses ngadidik sebelum lahir maka datang ke nuka dua ba'dal wiladah setelah lahir maka sanggeus lahir buru-buru dibersihan ku bidang geus dibersihan ku bidan cokot ku bapana adanan maka punten Kang lamun boga anak atau pamajikan rek lahiran anak urang adanana ku urang saya mah alhamdulillah 3 anak saya semua saya yang adanin ngajen keur boga jadwal ge izin balik ti heula sabab naon da uing nu nyieun mah nya batur ngadanan ini mah gitu we pan kitu nya budak lahir adanan punten buuk nanti balik tanya Haji Salman panggil sina adan deh katuhu adanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nu kenca komatan ieu salah satu tarbiyah ye ba'da wiladah sanggeus lahir kadunya nu kenca komatan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah beres kitu embun-embunana cium ku bapana radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil ka'bati qiblatak embun-embunanana kuring cilanana cek urang mah cium ku bapana bari geus diajakan naon iqrar islamiyah ridho urang sararea pangeran Allah subhanahu ajarkeun ka anak urang mun bisa tambahan curug bapana nu sok dipake salat nalika keur tahiyat asyhadu alla ilaha illallah ta ieu curug tempelkeun nabiwir anakna bacakeun ku urang warahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilna ya badi'as samawati wal aryada jalal wal ikram bil fasahati wal balagh
balaghati wal baroati wal uqdatam min lisani yafqahu qawli birri qati rofati romati summatalinu juluduhum wa qulubum ila dzikrillah. Pernah anak mana dikitukeun? Astagfirullahaladzim. Bisa kene bukakan lengan bapana dampalna simpen dina hati nu jadi anakna atau orokna. Tah bacakeun deui. Fa fahamna Sulaimana wa qulan ataina hukma wa ilma wa sakhana ma'a Dauda jibayu sabina tarakuna fa'ilin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Haruna ya Rabb Isa ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna wa akrim kabil fahmi warzuqnal ilma wal hikmata. Tah kitukeun ka anak teh. Pernah anak dikitukeun? Buka anak lahir di timang-timang lah tadi aku deh anak atau nang anak atau mani oeng hidung mani oeng hidung sama anak saya disebut oeng hidung. Duh anak hati anak hanya budak nang ada bisa ngomong. Kamu nanya aku anak saha. Kamu bertanya-tanya, babetkeun Kang orok itu matuman goblok ieu. Ngorakena orokena bisa wateun wae. Engke saeta nu pira-pira nu teu barana ditaruturan wae tanya. Budak ini balik ngaji. Nah, ngaji bagaimana tadi mah Pak Ustaz diajarin apa? Kamu nanya Ustaz ngajarin apa? Tadi bae kula punten ada telat saeutik teh mah ada Google Map na ngajakan ka leuweung bieu teh aing teh. Nya saheula sakedeung, atuh nanya ka tukang ojek, "Kang, pun ai Cileuweung belah mana?" Kamu nanya Cileuweung belah mana? Cang-cang ku aing tukang ojek hiji tang listrik. Tuh nya ece ulah sok diajarkeun teu ceuk anak itu fitrah kullu maududin yuladu ala fitrah fa abawahu. Jabang bayi itu lahir ngeunaan kana fitrah kumantung indung jeung bapakna. Yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Narek jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, bahkan pun rek bodoh, arek kumaha rek berakhlak henteu gumantung indung jeung bapak. Budak mah fitrah. Gumantu indung bapana akhlakna lain curigna cenah curig lagi gumantu indung bapana geunahna namun anak mewek kumaha indung bapa budak leutik kudu tes DNA asina mewek mirip teh jeung bapana. Kula di Bogor sebut balap muda ciri khas ceramahna teh eta ngahleuang ciri khas dangding Kiai Balap dulu jamasanya ai Kiai Balap eta teh pun aki teh muhibin daripada Kiai Balap. Tah pun aki teh minta doa ka Kiai Balap baheula bah kula minta doa hayang boga anak kos abah. Ki Balap teh atuh tikahkeun we anak saya jeung aing teh jadi anak sia kitu. Lain kitu bah yang boga turunan teh kos abah bisa ngahaluang, bisa ngadaning, bisa dakwah. Pasantrenkeun weh ulah sampai jadi mubalik dadakan tapi harus jadi mubalik hasil didikan. Datang ka anakna pun aki teh malah santren Kang, teu baretaheun anu saminggu eureun. Anu karak meuli kitab eureun. Aya nu kitu tah akhirna beja bah budak teu baretaheun terus bae cinta ka kiai lamun teu ti anak ke tinju lamun teu tinju ke ti buyut penta ka Allah yang turunan zuriah jadi jelema-jelema anu soleh kitu tah pun aki teh muhibbin Aki Balap. Jadi saya bukan anak ataupun murid sabab teu kaumuran tapi saya mahabbah insyaallah. Tuh dulu jamaah sadayana ciri khas lamana ngahaluang ngadangding atuh boga anak mewek kos uing ngahaluang hoy hoy anak sanu anu mewek anak Ki Balap mewek ciri khas. Jadi teh kudu tes DNA mun leungit anak tentara ciwit we mewek mah ngan tentara mah ciri khas mewek ge tegas hoi hoi gandeng hoi tentara tegas nu geunan mesin den ngahaluang hoi 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 jindut anu hoy tuh nya masya tuh ciri khasna eta jamaah saya. Jadi kumaha indung bapana maka lamun boga anak ora sok diajarkeun nu teu balalen sok mewek diajarkeun TikTok ilan kitu saya teh kieu berapa budak diajarkan TikTok tapi kabeak tang kacau gara-gara salam dari Binjai.
gara-gara TikTok kan gitu tepanya budak mewek diajakna ya waukeun ka Nabi budak mewek ajarkeun ajakan ka Mekah ulah cari geus urang ka Mekahnya saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumrah ulah wusta aqabah sa'i dari Safa ke Marwah mewek kene ulah cariknya urang kenalan jeung keluarga Nabi anak-anak Nabi ada 7 orang 3 laki-laki 4 perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Ruqayyah Umi Kulsum Fatimah Allah budak teh moño bakal nuturkeun anak teh tetep teh ya mah tetep laja geus koneng jahe busia kadinya mah tetep laja ti embe ti ucing tahi di kamudah-mudahkeun nah uzuk Jita, nah di mana deh masa tarbiyah ba'da wilada itu maka kudu diajarkeun usaha al-ummah madrasatul ula indung tempat diajar pertama maka lamun hayang anak-anak orang soleh solehah maka indungna kudu soleh insya saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan yang hadir menjadi wanita-wanita solehah para santria sinjara di calon-calon istri yang solehah amin aya cirina solehah teh gampang solehah dong geus we ngaran solehah ayat cirina mana wanita solehah teh ibu allati idza nadorta ilaiha syarratka di mana ditatap wajahnya oleh suami pibungaheun jadi ibu Latifah lamun dipolototan ku Mang Aben teh kudu teh atoheun mimpi sewoteun manyun wae tang karek lebaran can kabeuleuh baju nyinggung ka salaki jam 7 jam 8 jam 8 kareta maju tepugu pipikiran rek lebaran can boga aya nu kitu aya salaki balik diantep assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon po kungkang sia mah awas ibu kudu pibungaheun salaki maka sing daek dangdan jangan salah tapi alhamdulillah cek guru kula oge di dieu nya cek Kang Haji cenah ibu-ibu di mah salehah Kang bager ka salaki asal salakina loba duit bager loba duitnya pipina ge diwedakan ke Wardah panona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo kalau loba duit mau awak disemprot suamiku pulang bawa uang saya tanya sok resepana lato-lato ulah protes ibu-ibu eta mah kudu loba mang santri sabab dikumbang gope di poe tara uyuan teh. Salakina ge ogo, batang salakina ge ogoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis? Hana ae ti. Naon hana ae? Nah sia ka mana wae beleguk kok hana ae. Salakina gawe di Jakarta baik saminggu sakali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, aya naon geulis? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono ida endu euli empap. Naon hono ida endu euli? Nah sia sono kacidan sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cat ndrak engka. Naon? Encing cat ndrak engka. Nah sia kancing gak cepat androk ke semuka. Nah odo kita ciri wanita soleh yang pertama idza nadota ilahi syarrotka ditatap wajahnya ngabungahkeun ka salaki nu kadua mana idza amarta atau atska diparentah ku salaki sing nurut kana parentahan salaki satungtung parentahan salaki akur jeung parentahan Gusti kalau suami ngajakan teu ceuk tong dituru sugan aya salaki gelo masih naon bapana usaha ripuh wae kitu bantuan gawe atuh gawe naon atuh sita jadi jablay online tah kitu tah eta salaki teu
mantap ulah diturut sabab ngalawan karena larangan Allah. Tapi lamun satungtung kahayang atau perintah suami itu baik jeung teu ngalanggar aturan Allah, maka wajib nurut kanu jadi salah. Ibu-ibu hayang ka surga hayang tante. Surga seorang istri ada pada ridho suami. Kumaha teh ka surga nababari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah. Anggap sia boga Ka'bah di imah. Kecrok ke sholat subuh bari tawaf labbaik Allahumma labbaik labbaik la incar hideungna syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk bismillahi Allahu akbar. Pahalana hajar as. Bahkan ibu kalaupun ibu sedang beribadah kepada Allah tapi yang bersifat sunnah bukan yang garis bawahi ibadahnya sifatnya sunnah bukan yang berbenturan dengan keinginan suami maka dahulukanlah keinginan suami asal ibadahnya sunnah. Contoh ibu duha sunnah wajib buka doa Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gelis akang hayang ngopi batalkeun da duha mah sunnah bari waktuna panjang salaki rek ka kebon bisi di kebon teu konsen lamun can ngopi. Nah, maka batalkeun heula kewe duha deui sanggeus jugaan salaki. Pos nuheuh pada keur salat pada sunnah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis akang hayang ngopi. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kopi neng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Kopi neng qul mustaqim. Eta salah sabab duha masun. Batalkeun heula suguhan heula kopi salah. Geus beres suguhan kopi karak salat deuh. Aing cenah kang wing masuk rada heureuy salakina kang lamun nyuguhan kopi teh sok dicekel leungeun jadi batal wuduna. Sangeup wudu deui jadi sarangeuk jadi salat duhana ge. Wios ibu. Hari itu ibu sudah menyenangkan suami dengan segelas air kopi, najan teu salat duha, pahala 1 gelas air mantak salakina bunga dibayar ku Allah sarua jeung salat sunnah 200 rakaat. Pernah ibu salat sunnah 200 rakaat? Tong waka ibu abdi can pernah bu. Urang mau lawaka 200 rakaatnya kamari bulan puasa taraweh. Di dia 2 tilu apa 11? Di dia 2 tilu apa 11? Sarua jeung kula 2 tilu. Cenah kang tetangga kula mah 11 kajeun 11 bener 2 tilu bener. Nu teu bener mah teu taraweh geus kitu beh. Priwo wae cenah lain cenah di Cileuweung mah cenah taraweh teh 2 tilu. Pan NU. Itu mah perumahan mah 11 Muhammadiyah. Ari maneh teu ingat mah taraweh. Isi asupan naon teh taraweh. Kan biasana ieu biasana nu 2 tilu ieu panyakitna sok wani milihan imam. Ngintip jadwal imam sabut yang enak. Aduh, kotok pelung. Nah, kotok pelung teh lila panjang. Sok Haji Salman korina geunaheun teu. Geunaheun teu. Sok kita imam taraweh kitu gayana. Wah teu ngamuk orang dieu. Sa imamna Haji Salman dipanggil Haji Ndut. Kenaon kitu supaya imam bener Haji Salman. Subuh aing tarawih urusan aing. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bapak-bapak ngarokok heula kaburu. Batur mah salat tarawih bapak-bapak udus. Datang RT ka keurang ka nungguan Fatihah aing. Can beres can ya kana buru tadi keneh. Terus bae teh dia heula teh kemun beres ngaguak kencang. RT asup beres wairil maghdubi alaihim waladdallin amin arte ngagoh ngarokok paehan dipaehan kabeh ngarokok-rokok lain jelema asup takbir beres tere salat tere beres tere Allahu akbar takbir bismillahirrahmanirrahim yasin yakin ya mas subuh ya mah sukan mah pindah lembur aing bukan aing. Hayang aing tarawih di Cileuweung. Dila aja saya. Ngadat ibu-ibu DKM ngumumkeun jamaah musholah di Cileuweung kayak penting wayana ulah wakatareh mun imam maca kana Yasin. Kurang kunci di luar ta imam. Malam kadua imamna eta kana ceus ibu ceu dieu naon rek tarawih ulah di dinya lila. Ceus aing beres jam 4 teu
ah bener kamari ayeuna ge imam eta kene tapi geus omongan cenah ku DKM lamun nurut saya nama cicingna di luar lah dina bedug namun Yasin orang pindah oh siap dua aneh saya tamang ngecewos wae mantak hiji ibadah dua ngaji ulah sok deukeuteuing jeung CS ning misah ngaji mah jeung teu jeung nu wau mah teu jeung ngecewos we biweuna teh datang ka mulu dan hadir duaan jeung nu wau da moal bener atuh nu hiji husu nu hiji moal euceul nu hiji mah husu ya nabi salam alaika datang CS na ya rasul assalamualaikum waalaikumsalam goblok mani leuwas salam alaika sugan teh saha tolong mani leuwas ya habib salam di mana sih kata-kata weh kieu alaika nyusuan lo baju bakal cina sesuhanun sholawatullah sia geus sinario ngaji alaika pan iman ngaji muludan ya nabi naon bedana saya teh ngaji jeung mulud salam beda lah ngaji mah tara menang berkat mulud mah aya alaika ya rasul cie baju anyar deui salam menang hutang deposit yang nyaho alaika mun awe hutang nek esan dibayar wae ya habib salam ai cincin sia leungit hiji ka mana alaika dijual ku salaki aya sholawat jangan salaki sia ngajual cincin tuh biasa modal rek masang togel alaika geus kitu omongkeun batur ya nabi deuleu itu cuma kada datang salam mana tuh kada datang alaika mana itu ya rasul aku sumut teu kaduluan salam itu punya memelotot ka dieu alaika euceul ada ngaji deukeut manehna ya habib main nama sok cokot berkat tilu salam kadang-kadang berkat baru dicolok kumahina lapus kitu aku boket ini sih minta-minta ini mata hiji sholat dua ngaji ulah deketin jeung nu akrab moal bener sholat kayak gitu diintip aja imam nu kamain heuh nu kamari lila mah teu nyaho aing oge urang pindah yuk ke heula Yasin mah mun Yasin urang pindah bener malam kadua imam na eta keneh Allahu akbar kecil pondok ayeuna mah pondok kamari mah oh bener Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin yes ucapan surat gancang ini mah gancang keula gancang ke Yasin mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ceu Yasin mah teu nyawa aing oge Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah ceu waqi'ah emang kurang waqi'ah dulurna Yasin subuh dewa urusan urang mah ulah waka 200 rakaat 2 tilu ge hayang imam anu gaan menang teh imam gancang menang teh menang asar terus ya terus geus jam setengah ieu terus ieu biasana saja mun leuwih teh lembur aing hitunganana gitu saya kalau nggak menghargai Pak Haji Endut jangan mau Ustadz Iskandar Muda atau Ustadz Gaul Muda jujur salah jadwal kuduna ini di Pandeglang yang kusabab bawa acara wedi ditu teh karena yang ditu ge ulang-ulang maka dia jelas nya alhamdulillah menang salat digancang keang menang salat digancangkeun men asar rukun terpenuhi syarat rukun terpenuhi hiji rukun salat ayat 17 cek sapina cek Riyadu Badiah 17 sarwa bae beda cara ngitungna anu 17 kabagi til nuka hiji rukun bangsa kol nuka dua bangsa kau nuka tilu bangsa fi' tah tilu rukun ieu we perhatikeun pek gancangkeun tapi tilu rukun ieu perhatikeun hiji bangsa kol bi hate aya baraha aya hi nyatana ni dina hate indah takbiratul ihrami nalika keur takbiratul aya qauli aya bara qauli aya lim hiji takbiratul nuka dua baca fatih nuka tilu maca tahi nuka opat maca sholau nuka lima maca salam nu lima ieu qauliyah bangsa ucapan qauli maka kudu bener jelas bacaana fasehat diantarana tasjidna mahrodna tajwidna fatihah kudu jelas lamun rukun bangsa qauli maka hati-hati nu surat make masker teu dibaca dina hate qauli teu bisa pindah dina hate cek ulama fikih lamun qauli pindah kana hate berarti lain rukun qauli kana qalbi sedangkan qalbi sepakat ulama fikih saukur hiji nyaeta ni qauli mah kudu jelas komo jadi imam bagian maghrib atau tarawih zaharkeun kudu jelas anu dizaharkeun mah Allahu akbar gancangkeun pek asa jelas
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas mahrod ayat tajwid ayat mahra wasol nage jelas nyambung huruf na oge sae najan gancang oge sedang kayak gitu ge Kang tong gancang teuing jam 7 mulai jam 8 beres mah tarawih mulai jam 7 lewat 3 geus bubar tarawih pas ngepung gangsa masih isek nanahonan malaikat kuat reuas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinukum Allahu Akbar. Sami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Slow way. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Ini geus teu hudang saurang. Mau hudang mau lain nuan dihandap goblok. Eta mah gancang ke iya aing viral di urusan aja gara-gara eta aing viral. Saya tidak punya YouTube, demi Allah saya tidak punya YouTube ngan loba nu ngarekam. Silahkan saja niatan dawangan ulah sok dipotong-potong. Saya lagi membahas tentang sholat yang benar jeung sholat anu sah. Kos tadi lamun nu hadir bakal jet oh bener keur ngabas tentang sholat aya rukun bangsa qauli bangsa ucapan. Saya nyontohan nu tadi teh sholat gancang eta sholat anu teu sah. Ini netizen mah panu dipotong ngomong nyoge sholat gitu nyata aing ngabejaan ulah kitu buat omongan netizen selama sholatnya gitu si ada teu hadir goblok kena bejaan aya rukun bahasa qauli naonan kitu slow way kecuali mas sallu ala Muhammad sallu alaihi geunahnya slow way batur ma'at tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi iya sama cara iya handap eta rukun bahasa qauli lamun teu bener berarti cacat rusak teu sah salat. Maka punten ya dia ulah sok dipotong ya para YouTuber atau para video anu media ulah sok dipotong. Maka punten satungtung aya kiai aya santri nu pasehat bacaanana di hiji lembur maka nu jadi imam dahulukan yang pasehat bacaanana. Punten bisi aya nu pasehat ngalawan nu cadel ulah dilakeun nu cadel. Ieu mah puguh kiai ge pasehat keneh dipajukeun nu cadel komo nu bindeng ngomong aja teu jelas baru jadi imam. Nyaho makmum mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina sianu tolol tadi kene. Ya punten deui ulah dipotong cenah sia ngahina nu bindang demi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Cuma ieu mah keur ngabejakeun hukum fikih dina ngimaman selagi masih ada yang pasehat maka nu cadel nu bindeng ulah waka maju ka hareup kecuali di Cileuweung bindeng kabeh cenah nu komat bindeng wek mau anu ana ila illallah anya nu ana mah matu anyana tolak anyana pala kodok mati titolak kodok mati titolak wek mau ila illallah makmum nang ngago trebeu edan kabeh coba itu tuh nya ieu keur ngabahas salat aya rukun bangsa ucap gancangkeun pek ngan sing rapi tahiyat sing rapi sholawat sing rapi salam sing rap aya rukun bangsa fi'li pagawean sisa daripada qalbi dan qauli itulah rukun bangsa fi'li di antawisna nangtung jangan mampu ruku sarta tumanina i'tidah sarta tumanina sujud sarta ari tumanina teh naon eureun sakedapan di qadri saukuran subhanallah Allahu akbar tah eureun eta teh di qadri subhanallah sami Allahu liman hamidah kudu aya eureun eta tah Allahu akbar tapi sia mah isuh udah make tak salatnya aing sesat dewe urusanana ieu nya ulah eta mah nyatuan tak eta eureun di qadri
maka gancang-gancangkan Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allah yang penting eureun rukuna beunang, namun hayang ganjaran sunah teruskeun bacaanana. Kitu ai sunah mah dilakukeun menang pala, teu dilakukeun teu menang dos. Salat ge kitu sunah mah dipigawe menang pala, ditinggalkeun teu mantak ngabatakeun kana kecuali nurukun bangsa nu tadi itu jamaah. Baik, jadi seorang istri itu kalau nurut sama suami pahalana luar biasa. Nukatilu idza gibta anha hafazat kafi malika wa nafsiha, di mana suaminya sedang tidak ada, wanita yang solihah bisa menjaga dua perkara: satu harta suami, kedua harga dirinya. Entak mun salaki keur usaha ece mending usoli, mun salaki usaha mane OTW teuing satu-satu isu OTW aja mana molor kan teu akur gitu mah. Awas ibunya mending usoli salaki usaha mending ngariung jeung Bang Emok. Atuh puyeng atuh salaki usaha bea kumeran si Emok. Sumpahna sabar baskeun mah ulah dipikiran. Ajeun imam mah jang uing mah. Mobil kuing, toko jang uing, tanda kuing kabeh cek kalau teu jadi aing paeh naon. Sencang paeh jadi rampok deui sia. Tuh tapi boga anak yang kurrota ayun datang nitih wacina mustari ninggang mangsa nu sampuna urang diala nyawa diri ngemasing pati raga pisah jeung nyawa pungkang tinggal barusan teu usik teu malik kagolan yang hilang ngalir. Geus kitu mah tiga perkara yang tidak akan pernah terputus. Mana hiji sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Nah nu kadua aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu dimanfaat. Nukatilu iya doa anak anu soleh. Rokok padung rap kelembakatin di antara berem yang kola di alam barja ngaringkuk di alam kubur. Poek mongkleng buta rata kupoek na harita yang melecuruk sorangan walaksana kahalangan ku amal doraka. Waktu hirup di alam dunia nirca tina ajaran agama. Geus kitu rek menta tulung kasah menta tulung ka kete orang ku pangarsa buru orang sadayananya pangarsa bapak hajinya. Masya Allah Kang Haji Pepen ditalkinan orang di jero kubur teh ya hidung bin kereng ya hidung bin kereng labbaik di bejaan talkin teh maneh geus pindah alam ti dunya ka alam bar. Kang Haji Pepen jeung santri baralik mulai tah makam kosong karak didinya orang eling geus lain di alam dunia. Ae di tempat naon ieu pula, di mana ieu pula, ka mana jalan saha batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asa wapi simutanana haradang asa wapi kipasanana keeng asa wapi baturan hirupna di tempat naon ieu kula Gusti. Mana dulur kula, anak kula, harta banda kula, pangkat martabat kula, geuning ayeuna mah eueuh bere kesempatan kula hayang hirup deui dibere moal. Ya Allah, balikeun deui abdi ka dunia Gusti. Abdi rek salat, abdi rek zakat, abdi rek sedekah, rek rajin ibadah ge Gusti ayeuna mah nyaho geuning nyeri di alam barja teh. Tulungan Gusti balikeun deui ka dunya rek rajin salat. Nah kajeun orang Cilewang malahar jam 12 di majang 10 we Gusti. Da anger ku hayang-hayangna hirup deh. Disitulah Abah Haji Endut, disitulah Bapak Aben, Ibu Latifah datang doa-doa anak-anak anu saha kaula salat anjeun asup salat brai caang barzah urang. Eta sadai kaula sedekah anjeun asup sedekah geuning sia mah teh herang tapi abu-abu keur nyieun pasantren sia merena semen pan. Eta sadai kaula sedekah anjeun geuning sia mah warna hejo bari jeung lonjong sia keur muludan merena lontong. Eta sadai geuning ngabri lobaan kaula sedekah aranjeun saha geuning sedekah teh wah ieu masa teu rumasa justru maneh ku ikhlasna nepi ka poho anjeun geus pernah sedekah naon kaula gambaran paku
Iraha kaula mere paku emang teu niat dihaja mere maneh mah emang jang butuh maneh sorang tapi manfaat maksudna keur musolah anyar Cileuweung anyar diresmikeun maneh milu kacai ngagantungkeun anduk eueuh paku maneh balik nancepkeun paku 7 siki horeng manfaat nu wudu sorbana disimpen di paku peci simpen di paku maneh jadi eta paku teh jadi amal kaula jadi amal anjeun nyaho kitu mah ku aing sajadah imam di pakuan ya omongan wae imam aya teh sadeui eta kaula Fauzan anak anjeun incu abah nu baheula dididik di pasantren ayeuna kaula macakeun doa jang abah doa jang emak jang bapak Rabbi firli wali walidai warham kama rabbani. Tuh Kang boga anak anu soleh apa datang 2 malaikat teh marbuka salat nu bakal ngajawab Allahu sampai kaberes pertanyaan apa pamitnya malaikat munkar nakir ya hideung bin kereng naumul arsh tidurlah kamu seperti tidurnya malam panganten lamun boga anak anu soleh insya saya doain Jang Fauzan jadi anak anu soleh amin ya Allah ya Robbal. Tadi teh nya tarbiyah ba'da wiladah panjang bahasana sampaikeun anjeunna nikah pirang barak pasantren kentong eureun-eureun insya wa kun akhir muqtadi musamihan wa qulil islai fasadi nasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili bobona sapanon carana sapakan bobot yang dimang taraju kepura ning rajadikeun kabu kembang piniti sinebaran sari-sari permios lain teh sono amitan lain bosanan kawung ku waktu kau ku aturan cikurai gunung cikurai bapa hajat anu bager iraha kajampang teuy paturai maurang paturai insyaallah patepang cala dientepna upi abah jindut anu bager cakakak nangkrina kawat abah haji abdi bade terasui geura siapkeun eta berok geura siapkeun eta berok karak sakartus deui geura siapkeun eta berok punten abdi mau supir karunya boga keluarga geura siapkeun